Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu Abah bade ngeraskeun wayang Indrajit nuju pengukiran ya. Pengukiran ieu wayang Indrajit ieu teh kangge pesanan Bapak Oka. Bapak Oka. Karena ieu pintennya itu sateh punten pisan ka pangarsa Bapak Oka. Kumargi abahna rada kirang sehat gitu, bae di luar kota, rada kirang rawas. Iya, abah nuju neraskeun pengukiran wayang Indrajit. Lanjut. Tak kangge Kakang Deni anu ngawitan pisan diajar lebih pisan diajar ngadamel wayang tah ieu cara megang pesona teh kieu Kang Deni tuh. Tah aya deui nu engel teh nu diajar teh
di Karawang, Kang Arifin ya, Kang Arifin tuh. Iya Abah ya menuju pengukiran wayang Indrajit. Baraya-baraya Abah pengukiran wayang Indrajit
barang tos selesai ya, tos beres gitu. Ya, saat tos beresnya diukir, ya ini kantun dihamplas makanya tak ngahamplas kayu albasiah teh kena Rp2 amplas nanti nomor 150 sarang 240 sampai saya BTD dan kayu lame mah takat langsung jantan lah di amplas teh kami albasiah mah kadang 2 kalian ya ke pengukiran wayang Indraji pesanan Bapak Oka ya ku abah dicakap lagu tadi pada ditutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.